kayak di kemana? Udah izin loh. Udah itu apa ini dah? Hampura. Mau bisa nginjem deui. Gampang. Ya ge kan Ayo atuh. tinggal balik ti kapur semua ke sepatu itu ke mana tuh? Apa orang piknik? Punya eta, keur nganteurna duit. Alah. Pang-pang mah. Aing mah. Sugan boga awang. Enggak kelapa. Heeh, aduh itu teh ya. Oh, bae. Apa eueuhan kelapa lagi? Keur bae urang tipu sugan. Suganya itu apa sih? Heeh. Cicing biasa sok aya benar geblak biasa. Kamana liar atuh. Kebeneran dedeng teh boga kalapa. Mila urang butuh tanyakeun ah. Tuh, nya beneran benar. Udah main kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lain. Batur mah piknik kamana ieu mah kala setelan leuweung. Eta Hese duit benar lah. Masingna benar eta kantong atuh. Aya duit mah. Nya. Ai duit mah alhamdulillah mah ai banar mah da boga wae duit mah teu kahitung gede jeung leutik mah. Lain ngadeng-ngadengnya tadi teh kalapa kitu. Nya cek urang ge. Puguh ieu keur jeung Mang Mun keur ngobrol. Bingung ngajual kalapa itu ka saha sing teh kebenaran benar aya. Boga. Yo. Mang Mun mah alus kalapa ge. Tanggal ge yo kat. Nah tuh. Arek dijual. oh arek dijual. Hayang sabaraha? Hayang we 200 mah. Da aya juga sama gileun mah. Yo moal kurang sampai tanggal kalapa ge montok kayak wadah. Geus dibayar lah. Nya cek urang ge. Tah 150 lah. Teu lila nya ngarah duit teh. Yo. Yo. Kek lah aya geus ilmu aya hasilna dibayar deui lah. Moal rugi moal tanggal kalapa geus kitu badagna nya Mang nya. Percaya piraku ngabararohong mah. Heeh. Pokokna mah tanggal kalapa eta sama mobil dolak mah jigana moal ka bawah wa. Beres. Gede Beres. pasti batin lage. Nyakeun acisna nampi kalapana ari ka hayang mah hayang ditempo ayeuna. Wah, hayu. Ameh baina. Wah, hayu. Jadi Dua meuli teh me puguh. Mang kade poho eta komisi. Tenang, beres nya dia. Bandar mah mere THR. Dikantun heula. Oh berarti eta THR mana? Ieu mah. Yo, tang keur meuli rokok lah sakitu ya heula lah lumuh. Ci nempo penasaran nah. Tenang, tenang. Mana nya? Tah. Ampun teuing. Tuh kakala yang kali 4 mantau ki. Mang Mun atuh ieu mah lain ala-alaeun tereh-tereh. Heeh, memang gede-gede nama pi bakalena mah alus. Ngan ai kieu balukana mah atuh nyari kukumaha. Ayo wah sakieu montokna tingali ieu. Heeh, Lulus. memang montok nama ngan eri dah di alana Mang Mun ai sugan teh heueuh aing mah Tuh tingali pucukna ge alus. borona mah geus atoh pi duiteun bakal hasil ai kari-kari nu kieu mah atuh lila keneh tahunan Mang Mun kalapa mah. Aing mah ai Mang Mun sok lalawora barang Nah, atuh nya ka dieu keun di duitna ada embung atuh mah lila atuh. udah geus dibikeun ka pamajikan hese. Geus ka pamajikan mah duit mah. Heeh kagok rugi karek ngadaguan mah pangaji 4 tahun 5. Ampun. Kahayang teh ulah kitu atuh Mang Mun. Da ieu mah duit jalan atuh. Jalan ka mana ya? Wah, duit. Heeh maksudnya jalan teh golang banar mah apaan supaya asup jual kalau muter duit banar mah Oh, kolecer yo. atuh heueuh nu teu ngarti ai Mang Mun kabina-bina aing mah.